Jumat Kliwon. Bage acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngedangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan. Caringin tilu atawa anu geus pada apal katelahna teh cartil. Ye carita kaalaman ku kuring jeung salah saurang awewe anu ngaranna Neng. Neng bisa disebut oge kabogoh kuring. Memang can lila kuring hahadean jeung Neng. Jadi keur meumeujeunna ulin paduduaan ka tempat-tempat anu sok diparake ulin ku barudak anu saumur jeung kuring. Cohagna tempat anu kira-kira pantes jeung tumaninah lamun dipake bobogohan. Bada magrib kuring geus beres dangdan. Malah aya leuwihna ti biasa. Poe eta ninggang malam minggu waktuna kuring apel ka imah anu jadi kabogoh anu ngaranna Neng tea. Ti saacana oge kuring geus paheut jeung Neng yen malam minggu poe eta rek ngadon ulin ka cartil atawa ka caringin tilu tea. Lain ngan ukur ngadenge dongeng nati batur. Yen lamun ulin ka cartil teh matak pikabetaheun. Sok komo lamun ulina peuting mah matak betah nyawang merakbakna kota Bandung. Geus pasti kana kituna sabab cartil teh tempat na ayana di luhur. Bisa disebut oge gunung, tempat panyawangan ka kota Bandung. Singkat carita kuring nyamper ka imahna si Neng. Yang geus kitu mah kuring jeung si Neng indit kana motor ngajugjug ke caringin tilu. Tekung si lila kuring jeung si Neng geus tarpi ka cartil. Terus kuring milihan tempat anu kira-kirana merenah keur ngobrol jeung si Neng. Di eta tempat anu katelah cartil teh basa kuring duaan. Datang oge di sisi jalan anu sok ngadon dipake nalangkring muda-mudi. Harita teh lain ngan ukur kuring hungkul, tapina nu sejen oge geus araya di dinya. Kuring duaan jeung si Neng dariuk di hanapeun tangkal kain nu aya di sisi jalan. Sarta terus uplek ngobrol jeung si Neng. Karasa matak sukana keur kuring. Sabab peuting eta ngobrol bari jeung bisa sililendean sagala. Kuring oge harita mah teu ngarasa era kuno sejen. Da sidik batur oge datangna ka tempat eta teh
Reka don bobogohan. Tah, lamun geus kieu teh, mah sok alim teu bijeng eneng. Ah, gombal, pedah we nuju bobogohan keneh meureunana ama, dukang ke kapayun nama. Ih, ari eneng. Mah bogohnyaan ka neng teh. Sanes keur saheureuyeun. Aslina, nya abdi ge kapalaina mah kitu. Salik paduduaan, bari teu aya nu ngaganggu. Bari nyawang endah na kota Bandung. Meni palai unggal ungi kikian teh mah. Ulah waka unggal wengi atuh kan sepada sana. Keur uplek ngobrol gitu, ujug-ujug kadenge aya suara motor menit tarik. Tayohna anu mawa eta motor teh ngahaja ke kebutan di palebah eta jalan. Katinggalin nama anu ngadon ke kebutan teh 3 urang budak leutik. Motor hiji ditumpakan ku tiluan. Puguh oge eta jalan teh rada lumayan mudun. Tekung si lila kuring rada curinghak, malah tepikeun kacengkat tina diuk. Sabab eta motor anu ditumpakan ku 3 urang budak leutik teh nyuksruk digebrus kana gawir nu aya di kencangin jalan. Kuring oge langsung muru ka palebah eta motor anu nyuksruk teh kana gawir. Sabab tepati jauh di tempat kuring diuk ke palebah motor anu digebrus kana gawir teh. Kuring geus aya nangtung di palebah anu tadi katinggali aya motor anu tikusruk teh. Kuring oge harita tunga-tengok ka handap. Tapi naha di handap teh taya motor jeung teu katingali anu tadi 3 urang budak leutik teh. Cohagna di eta tempat taya tapak atawa urut motor ti kusruk. Dah jelas atuh tadi kapal badinya teh aya nu ti kusruk. Tapi sanggeus jelas teh nanaon mah. Nah, kuring mimiti ngerasakeun aya keanehan kana eta kajadian. Sok padahal tadi teh jelas ngaliwat ngebut ka hareupeun kuring. Tapi barang ditempo beteuh nanaon. Aya kajadian sarupa kitu mah jugdak lumadak, bulu punuk oge jadi cingcarengkat. Boa-boa anu katinggali siga budak tiluan anu numpak motor teh lain budak biasa. Kuring oge jadi rada bibiri gidigan. Harita mimiti ngerasakeun keung aya di palebah eta gawir. Geus kitu mah kuring balik deui nyampeurkeun si Neng anu masih kene jongjon diuk di palebah anu tadi kene. Si Neng langsung nanyakeun ka kuring ngeunaan kejadian motor ti kusruk teh. Ya kuring oge teu waka ngajelaskeun kejadian anu matak aneh keur kuring. Kumaha budakna teu kunaon kitu? Teu Neng. Da eta atuh di jalan mudun kieu teh ngadon ke kebutan, jadi weh cilaka. Terus kamarananya barudakna nah geuning teu aya kaluhur deui. Tong waka ngobrolkeun eta. Ayo urang mulang wae. Ari ditaroskeun ngeunaan motor anu tigebrus kana jurang, nah ngadon ngajak uih. Nya, engke we dijelaskeun mah di bumi. Hayu Keke atuh sakedap deui. Neng palai popotoan heula, lebar tempatna sakieu endah. Ih.
kuring teu bisa kumaha. Saterusna kuring ngagugu ka hayang si Neng ka bogoh kuring. Nya harita kuring oge motoan si Neng ku HP. Pas kuring keur moto si Neng anu terakhir, kacida kuring ruasna. Sabab foto dina HP teh bet jadi rubah. Padahal kuring teh moto ka bogoh kuring anu ngaranna si Neng. Nah, hasil foto mah jadi lain si Neng. Tapi jadi foto awewe anu buukna ngarumbay. Kulitna geus pareot, panona bolotot, bajuna bodas, nu jadi leuwih ruas keur kuring. Eta makhluk anu katempona panona molotot, siga molototan ka kuring. Katingali kukuna paranjang jeung marencos. Eta foto kukuring teh langsung ditinggalikeun ka si Neng. Tapi harita kukuring malahan HP-na oge langsung disakuan. Geus kitu kuring maksa ka si Neng ngajak balik harita keneh. Nya antugna mah dipaksa sarupa kitu mah si Neng oge daekeun jadi balik. Kuring jeung si Neng geus dariuk dina motor. Can jauh kuring ninggalkeun eta tempat. Nah, kabogoh anu keur dibonceng teh nya kakak kuringna bet asa beda. Jeung jadi kaambe asa bauna teu paruguh. Malah ampir-ampiran kuring oge ongkek ku ngambeuna eta bau. Nu matak jadi aneh ke kuring. Nah, si Neng teh tenembalan karena pananya ti kuring. Mimiti kuring ngerasa aneh jeung heran. Terus kuring pangangguran ningali ka tukang. Kapal si Neng anu keur dibonceng tina kaca spion motor. Barang jelas katingali tina kaca spion. Awak kuring jadi gageter. Nah, geuning anu dibonceng teh lahir si Neng. Tapi na makhluk anu tadi kapoto dina HP teh. Sabab kuring sieun pisan. Motor nu keur ditumpakan ku kuring malah langsung dikebut. Bari jeung hate mah geus lain rasakeuneun. Sabab keukeur rasaan mah kuring teh lain ngabonceng si Neng, tapi ngabonceng makhluk anu pikasieuna anu ngadon milu ti cartil. Kuring oge rada teu ngarti kana ieu kajadian. Sabab sakumaha ngebutna kuring dina ngajalankeun motor. Kuring ujug-ujug geus aya di hareupeun imah si Neng. Geus tepi ka hareupeun imah si Neng, kuring langsung turun tina motor bari ngejatkeun leungeunna anu karasa nyekel kana cangkeng kuring. Kuring ti buburanjat bari terus ngetrokan panto imah si Neng. Kabeneran kolotna si Neng oge nyaring keneh. Ningali sikap kuring sarupa kitu teh, kabeh nu aya di imah jadi rada ruas.
Geus kitu kuring oge dibereng nginum ku bapana si Neng supaya kaayaan kuring rada tenang sarta bisa ngajelaskeun kejadian anu kaalaman cikeneh. Sanggeus nginum cai mah mimiti kuring oge rada leler. Malah keur kitu si Neng asup ka imah nyamperkeun ka kuring. Si Neng rada amek ka kuring sabab bieu kuring ngantepkeun si Neng kuring ngadon miheulaan asup ka imah. Kusabab kitu kuring oge langsung nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring salila aya dik caringin 3 jeung kejadian anu kaalaman basa kuring keur ngabonceng si Neng. Sabab salila dibonceng teh nu karasa ku kuring mah lain ngabonceng si Neng tapi ngadon ngabonceng makhluk anu matak pikasieun. Ngadenge caritaan sarupa kitu teh mimitina mah si Neng oge amek ka kuring. Tapi antugna si Neng supaya jadi percaya karena omongan caritaan kuring. Kuring inget karena foto anu aya dina HP teh. Kuring oge langsung ninggalikeun foto eta makhluk anu aneh anu kapoto ku kuring. Jeung anu tadi nama pan eta oge moto si Neng. Tapi kejadianana nah hasilna bet fotona lain si Neng. Kusabab aya bukti foto dina HP teh nya kabeh anu aya di imah oge jadi percaya karena caritaan kuring. Geus kuring cacarita sarupa kitu si Neng oge kok anu jadi bapana dibere cai menang marancahan sabab bisi eta jurig caringin 3 teh ngadon ngaganggu ka si Neng. Ti sapra kuring ngalaman kejadian sarupa kitu dicaringin 3 nyati harita kuring tarawani ulin peuting ke tempat eta. Pokok anu jadi lantaran sieun aya kejadian anu leuwih jeung anu leuwih pikasieun. Sieun aya kejadian anu leuwih aneh jeung leuwih pikasieun. Jika